barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng carpon di barayakita.com. Mangah nyangakeun kiwari urang guar carpon dina judul Ranca Bingung Kengeng Bapak Ahmad Bakri. Geus ngahajatkeun pare jangi cek wah haji keur ngarariung harita teh di amben dapur bari ngaropi parantos wa temal arjangi bari seuring ngalemes ning wacan kaajakan nganyaran pan bae ditu mah unggal panen sok milu murak sanggup pare anyar. Isin wa bade ngulemna oge beuki peot kumaha jangi ngampikeun sabaraha caeng beda bare toma ngangkut nage sok make rengkong sagala lah wah mah bujang-bujang cuang caeng ayeuna mah da teh sapertos kapungkur make sok cukul kengeng 5 sanga ti Cilebak teh sakitu ge jadi hama geureuh pajar untung da batur mah seur anu luput cenah baru ngampikeun 5 sangga semet juruna atunya dileuit nage teu dileutkeun wa di goah ge logor keneh bade di ruah buah leutna oge. Tong wa kaluluasan kitu jangi pamali pantang kolot baheula mangarak-rak leuit teh kanggo naon atuh kalaka jadi sayang beurit meneureun lai baranahan duka teh kumaha da beuki dieu beuki nyirorot wae panen teh sawah kelas 1 eta teh dina kalasiranana mah nya jangi 2 kali sataun teh tara aya paribasa nyadon da jumbuh wae lebah dinya mah pan mumun wa kapungkur mah da caina mayeng sareng tiasa diatur ayeuna mah sering saat solokanana oge porot ti sungapanana usum halodo garing duki kabareulah dipaparin hujan ngajumleng tara katanuran acan leheung sawah timir di Cigaru kasebat tada hujan oge tiasa diandalkeun setahun sekali mah dari paparin ngiji ge tara kanyat kakeueum ieu mah duka nu mawi teh oge ari ku kitu teh mah meujeuna jangi bongan urang keneh meureun bongan kumaha wa ceuk kolot mah kabadi urang teh har nguping kabadi teh ku jurig sanes kadudosa naon urang ka jurig kabadi kudu nyalikan lain ku jurig pan mohon wa jurig anu nyalikan leuweung teh sanes hih datara ka cerita kitu dina dongengna oge kumaha geuning cekolot teh ulah sok ngaguna sika leuweung pamali mata kabadi semet sakitu tara majar kabadi ku jurig kabeh dieunnakeun sok rajeun aya nu nyabit-nyabit anu nyalikan atawa anu ngageugeuh cenah naon teh maksudna pan jurig teh panginten pok deui jurig arjangi mah da kolot baheula mah tara nyebut-nyebut jurig nah satu nyalikan leuweung teh wa cai har baru cai pan leuweung teh pangcarikan cai gudang cai lain ari pajar kabedon teh wa kitu mun pangcalikanana diguna sika urang baris kabendon nya meureun punung darek cicing dina nanahaon atuh pan kadalasan dina usum halodo ngoletrak geureuh hujan bahe harita kene dataya geusan muntang jadi caah teh kahilirna teh amek meureun eta teh moal mun atunya wa urang teh kabadi da sungapan Cilebak oge tos teu siga-siga leuweung ayeuna mah tos kagiring kudu ngarangon eme oge
kakaya nage kantun hiji dua asana tah geuning kitu rek aya cai teu meni atuh moal beda ti beurit nya meureun kalabur sayangna diguna sika mah mangjangi ge meureun punungnya mun imah aya nu ngarak-rak teh ku buta atawa ku rampok kawasen upamana ceuk Madhadi nya meureun nyingkah we neangan gesan keur nyuhan tembal arjangi tah geuning cai ge teu bina ti kitu. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Ras inget karanca bingung pan kungsi jadi gehger baheula teh cik Wah Haji bari ngarongkong gelas kopi ranca bingung itu wa nu ditongoheun desa kaso heueuh di mana deui atuh hemang abdi mah cek Madhadi ari kitu pan ranca nanging ayana dina lamping pan ranca mah pantesna teh dina legok dinu rata wae sapertos rawa onom rawa lakbok dina lamping sote sesa na baheula nama sakuliahna buah ranca wungkul ditarungtut meureun diseseket di lalemburan nepi ka tinggal sisina nu ayeuna di lamping teh sugan wae kitu sote nu mawi disebat ranca bingung kumaha wa siga aya sajarahna ceuk Madhadi nyao sejarah nama ngan ngadenge teh dongeng kieu ceuk Wah Haji Arya sacanata menak panyalu kungsi baheula teu nohonan parentah Sultan Mataram burudul prajurit mang pirang-pirang rek ngaraponan baris dideuskeun ka Mataram Arya sacanata ngejat rerencepan ka beulah wetan anyog ka hulu Cirancah ngenek wae di dinya hulu Cirancah eta kitu wa leuweung Tegal Kalong teh mana deui atuh diampihan ku Sang Hyang Bajing Kuning nu kabeneran keur tatapa di dinya dupi Sang Hyang Bajing Kuning lah talete pisan Madhadi mah putrana eta saha geuning anu bumen-bumen di Samida teh poho deui turunan Pajajaran kene tapi teu lila Arya sacanata teh ngenekna di dinya kaburu ka ameu manten kudu ngarudagna atuh kapaksa ngejat deui beuki ngetan jog anyok ka leuweung geledegan pantesna teh can kungsi kasabak ku manusa nya mubus di dinya anjeunna teh si horeng ranca di jorona mah Tegal oray jeung sagala onen-onen sasatoan leuweung salungkar salingkar dirinya wae barang tuang ge sama pupucukan sapangi-pangi aya bulana kukulebekan di jero leuweung teh lila-lila beras kasih si Cijolang mentas serog ka wewengkon dayeuh luhur tuluy bumen-bumen di dinya nepi ka pupusna dopi nu ngarudagna tuluy kapidangdung di leuweung teh teu mangi-mangi lacak buron rea nu maot di dinya gering teh kalaparan teh malah anu diteri oray ge aya da sagede-gede gulungan kasur ceuk anu ngadongeng teh nu harirup kene kacida bari ngungeunana rek mulang ka Mataram sieun ka Benon rumah saparentah teu cumpon rek tuluy ngudag teu kapanggih raratanana ti harita di ngaranan ranca bingung teh tidinya atuh ngawitanana disebat kitu teh itunya wa nu bari ngungeunana teh urang Mataram teh ceuk Arjangi kabeh dienakeun mah nya tinggal sisina teh dina lamping lalakon ratusan tahun atuh da disesedek di lalemburan ceuk wage ontong andap walahar balegede jeung naon deui geuning poho deui malah kasok mah lemur panggedena tuluy jadi puseur desa beula tonggona Cilangkap jeung Tamiang Ropo iwati di lalemburan teh rea anu geus jadi sawah jadi kebon lumatak tinggal seeutik oge
kilang kitu lain geledegan meus kakayon nage rea anu tilu-tilu tangkep sagede-gede bedug atuh panginten bedug onaman lembut tilu tangkep kolot cekeng cek anu nyarita mah ti barang ngadeg jagat can kagadabah angkerna deui kabina-bina wartosna seueur jurigan laras kitu wa dumatak cek wa angker oge rea anu liwat-liwat wae teu puguh kata rajang muriang nepi ka kudu digarotong ku batur-baturna teu pira nginum cinyusu benang nanean ku leungeun tina sela-sela batu geletek nyeri beuteung nepi ka sosongkolan ti harita leuweung teh weuteuh taya anu wani ngagadabah. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Nguping dongeng kieu abdi mah wa ceuk Arjangi aya nu liwat bade nganyang ka barayana di Balai Gede ngalun ngareureuh bari ngiuhan handapeun tangkal kiara kahot geek diuk dina catang kakara gerek murak timel nah atuh teu pupugu catang teh ngagulusur maju si horeng orai cenah tos lukutan malah tos kadakaan leres kitu eta teh nya heueuh meureun pan aya dongeng kolot majar sok aya orai napaan mustika nyao nya henteu nama paingan we teu atuh leuweung teh ari kitu mah nyawa heueuh nepi ka harita mah tapi kabe dieunakeun mah jelema beuki greyek beuki ngarekahan lahan pisawaheun pikeboneun beuki samporet mimiti aya anu lahan ngabedah sawah turut-turut sisina dituturkeun ku nu sejen anu ngahuma naon ku hanteu rada betongoh mah pada nyaram pada nyingsieunan anjuk nama diteang ka balai desa diomongan ku kubu semet sumuhun jeung mangga da bukti nama noyod siga anu ngahajakeun beuki loba anu nurutan teh dilaporkeun ka kawadanaan ka kahutanan diriungkeun diadu renyomkeun eureun sabot kitu mah nu nguruskeun munur mah prak deui wae sabareto aya tauna ucing-ucingan kitu teh nu nyaram keukeuh nu ngagarap beuki wani tungtungna lur wae dikumakarepkeun da kalaka weleh nu nyarek atuh angot painten dikitukeun mah pan heueuh da tuluy ngagereyek paheula-heula palega-lega nyangkran dina usum ngabukbakna Gusti ngaguruh di leuweung teh dalokdak sora kampak jeung bedog sora kakayon rubuh di barung kuno sarurak tapi nya kitu jelema teh rea anu meunang cilaka nu dipacok orai diseureut babakaur nu kakadek tuurna keur nuar kai nu muriang nu nyeri beuteung tapi anena teh taya nu mundur awaing ku kacida butuhna kulahan pihumaeun dukun wae dikelun nyara sajen bari ngarukus tapi nu cilaka mah boro-boro ngurangan saban poe gerea anu digotong diantirkeun ka lembur teu mentah nyawa tareka dukun teh ceuk Arjangi pan kitu geuning buktina mun cara urang mah kabina-bina teuing tibatan kawalat mah ku jurig ceuk Madhadi kagok asong meureun ti ditu nama kacaritakeun bungbang we leuweung teh can waka ngarampatane jelema teh ngagarap kai heula diragaji pitihangeun pipapaneun dikalunyalan ka lembur katut jeung sulu-suluna geus kitu mah kakara ngaraseuk mana teuing wae riabna jelema puguh we atuh da lain urang dinya wae anu dadeukeut dalah ti desa-desa anu jarauh ge rea anu ngarilu ngahuma jadi resep nyeung nage saung rangon parentu sakuliahna hasup ngelun tina durukan awawe balawiri anu maju anu balik nganturan beuting oge rea anu tara baralik anu lemburna jarauh mah da marawa pangejoan sagala jeung sumuru samara naon ku hanteu opatan limaan ngarumpul tamah keueung durukan tinggal biag
bontotna sagede-gede pingping. Haneuten we ti peuting oge. Urut tegal jurig teh jadi tegal manusia tuh. Pan heueuh, matak betah mimiti hookeun teh mangsa pepelakan usum ngemploh. Daun jagong ge setampah-setampah teh lain bohong. Awaing kumarontok pare oge da teu siga-siga pare huma. Nyeuweuna ka bina-bina bari jeung jangkung alabatan pare sawah. Da saliwat mah siga anu rahul. Aya kacang panjang setengah depa. Daun surawung ge kurubak-kurubakna dedeleuan teh siga daun seureuh. Majar mata kabadi teh bohong atunya ceuk Madhadi. Nu matak tong sokuguan oge ceuk Arjangi. Pan kitu tah buktina mah anggur pinangi jeung kabungahan nepi we kana mangsana panen. Ceuk Wahaji nuluykeun caritana. Badami sapu kue sadarea rek pakaulan nangap wayang bari ngonang bendara wadana saponggawana jeung kapala kahutanan katut ka manor-manorna. Lain deui para tamu teh arolohokna ningali hasil huma sakitu mudalna teh. Tuda waluh ge ting darungkuk dina jajalaneun sagede-gede tolombong. Jagong teh Jangi sasiku-sasiku sagede-gede bitis budak teh lain bohong. Garogodeg wae menak-menak teh. Nyatang tos atua da sararea oge moal teu hokeun. Wakil tinu ngaharuma dina biantarana nganuhunkeun ka menak-menak anu rarumpaheun sarumping bari tuluy nada panyaksen cenah ngalani ranca bingung jadi ranca bingah. Keur nu sarurak nyakseni ceuk sadarea. Dar ngawayang sapeuting lalakon para Pandawa ngabukbak pinagaraeun di alas Amer. Keuna pisan atuh nurut buat kadinya panginten nyawa ceuk Arjangi. Pan heueuh para tamu dituangkeun dileueutkeun da nyaho sabaraha mencit mena oge. Marulihna dituturkeun ku nu nanggung oleh-oleh hasil huma. Atuh rada paradai pereudeuy panginten kepala kahutanan oge ninggal kitu mah ceuk Arjangi. Nah make paradai pereudeuy ceuk Madhadi. Isinan wae sugan peda bareto mani keukeuh pisan ngahalangan. Nyao paradai pereudeuy nama ceuk Wahaji meunang tilu usum curukulna teh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Dina usum Malawija anu kaopat kalina ari porere teh haloldo banget ka bina-bina. Tanu bareula nepi ka ngarawag. Nurek ngaraseuk geluh lah wae umaneuar. Kumateuing cenah. Ting taranggah ge palias taya mega pisarateun. Urang pilemuran nya kitu deui. Ting rarahuh bareto-bareto sakumaha banget nage halodo. Terasa ati nyusu, terasa solokan. Harita ngadak-ngadak tigerat cai. Atuh sawah oge anu sasarina terang alaman puso teh harita marea anu bangkar. Tah buah heueuh Hadi majar mata kabadi teh ceuk Arjangi. Hiduh ka atuh ari kitu mah temal Madhadi paingan saur sepuh kitu-kitu cenah. Nurek ngaraseuk naranya ka kokolot dihitung tina pranata mangsana. Saminggu deui cenah pek wae gerang ngaraseuk najan taya hujan oge. Da geus ninggang mangsa kapat taneuh mah geus usum tiis ceuk kokolot teh. Dina mangsana rame deui di huma teh. Nu ngaseuk nu muuhan didarudukuy galabag. Da panasna audubillah. Saminggu 2 minggu palias taya ciri-ciri rek jaradi sisikian teh. Aya hiji-hijieun ge nu kacambah kakara nongtot nemongan tuluy layu karera panas ti luhur ti handap. Dan nincak taneuh ge asa nincak tarang hawu. Luput atuh nyawa anu ngaharuma teh ceuk Arjangi. Palia susum harita mah semeting rarahu jelema teh. Sebulan 2 bulan katiluna ger hujan.
Tuluy ngacrek saban poe bari lain leutik-leutik hujan. Remen dibarengan ku gelap dordar sagala. Pan geuning aya paribasa gugur di kapitu gelap di kasanga. Ger wae harita keneh caah kalembur-lembur dilebahkeunana. Rea ingon-ingon ka bawah palid nu di kandangan bangkar di dinya. Imah ge bejana rea anu rebah ka bawah longsor. Balong sawah kasaeur kulaladeg papalidan ti tongoh ti huma. Ranca bingah teh jadi ranca naon ari tos kitu mah wa? Nyao balik deui we sugan kana ranca bingung. Geus kitu mah kakara jelema teh percaya kana kasauran kepala kahutanan Bareto. Pajar ulah wani-wani ngaguna sika leuweung tutupan bisi kaduhung di akhir cenah. Kumaha trasna ari tos kitu teh wa? Dileuweungkeun deui atuh panginten. Diatur ku kahutanan nu dijieun deui tutupan di pelakan jati. Sabare deui mah dibagikeun ka rakyat saeutik sewang berisina ngurus pelak jati teh ya dipasing-pasing. Geus aya puluhna taun nepi ka ayeuna teh tara kadenge deui caah Cileuncang kitu geuning hadi ari kabadi teh paingan pamali saur sepuh ceuk Arjangi. Mitra kaum dangu cag carpon dina judul Ranca Bingung kengeng Bapak Ahmad Bakri urang cekapkeun dugi ka dieu urang teraskeun ke kana carpon anu salajengna. Hatur nuhun kanggo parantos like, comment, subscribe. Mudah-mudahan dongeng ti barayakita.com jasa majeng teras wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com